Guys, bisa kalian tingali ieu popoean aku menirantui di mana-mana dan alhamdulillahna poe ayeuna teh aya emray saeutik heueuh guys. Jadi ieu teh aku rek popoe. Nah ini teh aku arek ngaluarkeun gantungan baju si Inces heueuh guys. Anu eusina teh sagala rupa ieu teh aya cungcat, aya katung, aya sagala we ieu teh heueuh guys. Di Tangerang mah keur usum hujan ieu teh heueuh guys. Geus hampir arek saminggu can eureun wae. Alhamdulillah ieu ayeuna mah dibere emray saeutik. Mudah-mudahan we sing rada lila ieu teh emrayna teh ameh baju gararing. Singkat cerita akhirnya alem pun datang heueuh guys jeung guguludugan. Rurusuhan we ieu teh aku teh ngangkatan baju heueuh guys dikarenakan geus gararing. Sabenerna mah can garing pol ieu teh heueuh guys, tapi alhamdulillah we keur usum kieu masa kieu oge geus garing. Nanti we ngagaringkeun pisanna mah make setrika heueuh guys. Geus 3 poe ieu baju ngagawing we hayo di luar heueuh guys dikarenakan teu garing-garing da hujan wae. Walaupun nyucina dina mesin cuci anger ari teu kahearkeun mah heueuh guys moal garing. Alhamdulillah poe ayeuna mah ada panas saeutik heueuh guys, jadi aku teh bisa moe baju. Sok rudet ngurus baju ari usum hujan kieu teh heueuh guys, diseuseuh teu kapoe, teu diseuseuh bau. Komo boga budak leutik mah heueuh guys, sautak saeutik ganti baju, sautak saeutik nyoo cai. Pokona mah komo deui si Inces tah kantun huhujanan. Henteu keur usum hujan oge si Inces mah sapoe 15 kali meureunnan ganti baju teh heueuh guys. Komo ayeuna usum hujan teu kaur baseuh saeutik hayang ganti we hawana teh. Anu ieu garing itu nungguan seseuhaneun sa baskom heueuh guys. Pokona mah eueuh kaeureunnan we hayo nyeuseuh. Alhamdulillah ieu geus garing sarigen heueuh guys. Nyetrikana mah kumaha engke we ieu teh heueuh guys nungguan daek. Lanjut ayeuna mah rek ngangkatan jemuran tatangga ieu teh heueuh guys dikarenakan tatanggana eueuh pulang kampung. Ari teu dijahitan mah lebar ieu teh heueuh guys bisi kahujanan deui. Heg geus gararing kahujanan deui mah atuh kalahan bararau deui. Rek diteuneun heula we ieu teh di imah aku heueuh guys nu penting mah paya kaiuhan we. Soalna lamun diantepkeun di hareup mah bakal katampiasan ieu teh heueuh guys percuma atuh geus kapanasan lebar kala kahujanan deui mah. Di tempat kalian sarua usum hujan henteu guys? Tawa di tempat kalian mah usum panas?